Masak buncis sosis enog pentingna ngamih lada di sanguan. Rutinitas nyimonik dicoblong. Isuk-isuk teh ieu karek hudang sare teh urang ngurus heula beasnya di kumah. Soalna cenah si Pak Donatur teh dek init gawe. Cekeng teh heueuh atuh. Tuh nya kumahaneun teh geus ngagegeroan cenah geramanian ieu geus teu kuat cara repel teu geunah keheulaanan cekeng teh rek muka-muka heula dingding kehidupan ieu meh cara raang. Sok ayeuna mah urang gerohan saeutik-saeutiknya cing balalager atuh matak oge kudu marani sorangan atuh matak oge ngarah teu hayeuh we nyarusahkeun nya. Mun aya gerohaneun marani sorangan meureun araratoh ieu teh ngurang-ngurangan pagawean bener teu barudak. Kieu yeuh pagawean di imah mah eueuh beresna. Aya we unggal poe teh nu kudu di kumah mah, nu kudu diseuseuh mah, diberesan mah. Kitu teh we nya. Tah ieu teh geus anggeus ngumahan urang teh terus rek masak buncis bingung cekeng teh rek masak naon. Aya buncis ieu teh urang masak buncis sosis enog we lah cekeng teh mumpung aya sosis aya enogna oge saeutik itu teh. Bawa we urang teh ka dapur ieu teh si buncis teh. Di dapur teh urang pasak we urang minyakan tara dibuang bawang urang mah tara teu ngeunah soalna kieu we polosan. Tapi da rasana mah insyaallah lah sok dipuji ku Pak Donatur teh cenah ngeunah. Teuing muji nyaan, teuing ngeunah nyaan, teuing bohong eta teh da. Enogna terus dikunclungkeun kana sosis jeung buncis nu tadi terus we ieu teh geus asak terus we didalahar. Si Pak Donatur mani itu bogaeun oray hejo daharna teh cenah nikmat jeung nu kieu oge. Sederhana cenah kitu. Tah ieu teh waktu teh geus jam 4 sore nya Pak Donatur teh geus mulang kerja cenah ieu teh tuh. Sumringah cenah teuing naon nya, teuing malam Jumaah meureunan kitu teh. Geus mani we ieu teh urang teh bercerita cerita hari ini cenah kumaha ieu teh seuri-seurian teuing naon poho deui nya ieu teh pokona mah ngobrol tah pentingna teh urang teh asa lapar cekeng teh Pak Donatur asa hayang ngamih lada pek wae cenah dek ngamih mah. Terus urang teh tadi teh meuli pingping hayam ieu teh jeung pingping hayam nya ngamih lada teh nikmat kieu. Selegem we ieu teh. Tah teu karas cek asa hayang disanguan ieu teh meh wareg. Sanguan we ieu teh tamah sukur cikur nya hablem we mantap. Keur paruyeng kieu mah.